Sawewe urang nu nyieun macin lain membantu. Adeukeun kolot barang gawe teh ameh bisa. Atuh sok mang urang menelekeun we teh mah. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Dut, senarek nyieun panundaan piring. Mah keur motongan lawina. Ari mah keur naon eta? Mama keur nyieun kadaharan, bolet jeung waluh. Sok-sok atuh bisi kaburu barang rek barang gawe madut. Mah ka atas ti baju heula rek neang barudak. Engke lamun geus sagala beres teh adi maneh. Kan cenah balik sarangan dengan ieu tuh mah. Karunya sok keungeun dina sasakna adi maneh mah. Ah tadi basieun kanu ngagerem we jeung ngagerem. Maneh cerek neang barudak. Nah mah yang malah opak ah. Maneh mah teu kaurek barang gawe. Ah barudak kerek ka dieu ieu tuh mah. Cien. Apa si sadut erek nyen penulaan wadah piring ya tapi teu kade budak-budakna ya. Paling ngehees atuh si sadut mah. Apal mana si sadut mah kedua kitu. Kalau maneh naon kudu ngajak minta bantuan ka urang jeung maneh. Naon tuh kapipir eta teh Bang Tempoyep. Dut. 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 Naon? Ieu euy urang adagoan. Mana manehan can naon koe nyimpan undaan piring sia teh. Acan atuh da bahan lagi can aya. Ari maneh ngajak ka urang mantuan-mantuan naon atuh sadut? Besok kalah riweuhna. Oh, hana seorang buru-burunya cen ka dieu. Teh can naon di dieu oge cen? Oh. Atuh DPP urang milihan heula bahanna. Maneh keur naon eta tadinya podo di bibir hawu. Dia geus belum opak karesa urang teh ngadagoan maneh can datang wae. Cek. Atur naon eta mending ngeulun wae dina pipir hawu. Keur nyimpan sampel jeung bolet aja teh. Oh, kebenaran atuh ceueung. Yang hirup sia masa kebenaran wae cin. Ih, apaan heuh malah kitu teh rezeki urang itu teh. Cek ai nu puguhna si sadut rek nyen naon? Ah, dasar si sadut wae rek nyieun eta naon panundaan piring. Atuh cander wae ning ceu ya teh. Kita tadi ge kalah kapuluhan polohok eueuh gawena. Sawewe urang nu nyieun macin lain membantu. Apal atuh si sadut tinggalnya kemana? Aduh, na kena rawan saria euy ting garus rek we di dinya garudak gedok. Aduh, kebenaran Mang Ajo aya ka dieu wingek minta tolong Mang Ajo yo. Tarik itu sia kunaon minta tolong ke aing. Bisa teh nyeun panundaan piring Mang, tapi orang teh bisa carana Mang euy. Tah euy, kebenaran aya kolot mama euy. Sok aya nu memenar euy.
Gitu-gitu wae sia urusan kabecus. Dut, Ya mang, rek nyeun naon maneh ieu, Dut? undahan piring mang dia ya. Rek di belah mana nyeuna, Dut? Tah di dinya mang kudu kumaha nyieuna. Ah, tuh ieu mah tinggal ti dia ka dieu, terus tadinya dipaku geus teh hese ieu nyeun kieu mah tuh. Hese puguh mang teu bisa Kadah teu apal meureunaan carana bieu mah. Kan atuh kurang nu kieu we mah panjieunkeun kurang. Tah kitu mang sing aya tulung bantuna. Boba sia aya kahayang kabecus. Ya mang ya ban-bana mang ya. Sok bawa karikeun ku aing mamjinkeun. Bawa pakuna ka dieu. Ya udah kan kolot barang gawe teh ameh bisa. Atuh sok mang urang meneleukeun we teu mantuan. Sia kena-kena ku aing dititah neulekeun jadi moal mantuan. Neulekeun yang enggak sih kurang neulekeun. Mun tadi atuh emang datang teh moal hese urang mikiran mang euy. Cukup ku di pikiran bebas tadi gawean mah. Nah indung manekeun naon atuh sadut eta mun mulak itu abu. Ya pae waluh mang jeung sampe. Syukur atuh ari pihakaneun mah Dut. Panjang suguhan enjang nu barang gawe mang. Taklung sewe ngahakana nu kitu mah wi. Aya padumeran mang aja ngomong teh. Ah, tempokeun sadut ari keur barang gawe teh jadi meh maneh ke bisa. Sokorea mah ari geus prakna digawe teh. Masalah aja mah atuh sadut nu hayang capek kabeh ge embung. Mang senarian amang teu barang gawe. Urang karek geus mandian domba tuh ka dieu urang teh. Aya domba haben di mandia. Aya amang terang mandi. Sia maka aing teh segala wae. Engke burit antar neang sini neng diteun si Bibi. Atuh Dut jauh kene ka buritna oge. So jaatan mun bisa sok riweuh maneh mah. Ari teu ngomong aya nama maneh teh sok hees engke teh di mah teh. Ada lekeun barang gawe kieu. Betul lah ieu awas. Ah. Nah, babarinya hari di gawean mah. Cukup ku dideulekeun heuh. Oh, itu mah. Eta teh reang geus cieun euy. Nyaho da ku aing mah dideulekeun sadut. Mages. Siap teh lah. Hop tah dikumahakeun sadut dan geus beres tah. Heeh mang nuhun. Ya tinggal nungguan saneuteun. Hop tah sadut ka indung maneh geus beres tah. Tung aya kolot tah ka dieu. Ya patucin ang balik aya geus anggeus mah. Heula tong kabalikan eta nu urang keur sesopanan. Lebar we urang hayang san supan sampul mah.
Sia mah sagala we ngan hayang we cin. Ah, jam sabaraha ada yang si Neneng teh? Hewe tas asar atuh. Oh, atuh sadut mah katruah riweuh. Kaburu atuh geus asar ulang hees heula. Oh, pasti saper mana masuk eueuh. Tuh sadut kalah Mang Ajo nu barang gawena, maneh mah ulah bisa. Atuh nu penting mah geus atuh mah kusaha wae ge gawena. Lain kitu, pan maneh teh ameh bisa. Maknya lalaki-lalaki teh bisa nanaon. Tah dengekeun sadut indung keur ngomong teh. Kalau yang lagi jelek mana mah. Ayo, manjang, sok. Aneh ya mah. Geus teu aneh ya Mamang Ajo, beban teh jadi arurang nu digawena. Terus atuh hitung-hitung ibadah we cin sia kasih sadut. Tuh dadut maneh mah aya kamari ditu kalah yang hees mun di dieu. Urang mah betah di dieu cin euy sarena. Mang Ajo ya, nyanet heula. Terus asa kesopanan. Oh, sok we ce di dinya we kapis. Wah, aing barang hakan heunah atuh ari kieu mah euy. Drakop tawi. Nah, cek kanti ka ati seula ada panas atau teh karek.